Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mang nananagon dina pidangan dongeng Sunda parantos maneh nyanak hiji jejer carios siluman oray bagian anu ka-32 hancagarapan dongeng anu katunda waktu sinten kamari tos dugikeun ka Mega Kancana Somad si Cuming sareng Mang Saudi nuju Aryadi hiji leuweung nyebar ya. Si Cuming nuju ngawangkong sareng Mega Kancana terus dugikeun ka dinya. Kintun-kintun makong bara Sunda wae sadayana nu sami-sami mika cinta mika resep kana pedangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Mangaturkeun nuhun utamina parantos satya satuhu manco sateterasna kana pedangan dongeng Sunda ti Mang. Mangaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Itu kali tik itu oge aya Kang Agus Garut nya, terus Kang Mimis di Bogor, Kang Laksono Cikutra, Kang Tami Ciamis teh Yuli Tasik, Kang Budi oge ti Tasik, teh Sari ti Dagona. Atur nuhun anu parantos satya satuhu manco kana pidangan dongeng Sunda ti Mangna ieu. Bara Sunda saparos teu nyangkolong teuing kana waktos padaran carios siluman oray bagian anu ka 32 kumang ayeuna sejadi teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Kumargi abdi mah sagala rupina tos disayogikeun ku emban atanapi ku dayang-dayang anu aya di istana karaton. Pami hoyong nanaon teh kantun nyarios tah kitu Kang Cuming. Teh mal Mega Kancana jantan kitu nya Neng. Wah raos pisan atoh pami kitu mah teu kedah ka mamana sigana wae pami akang sapertos kitu mana teh ngaraosna hoyong samur jengkol kantun nyarios hoyong samal peuteuy kantun pok. Wah mah teu matak betah kawasa teh Neng ceuk si Cuming. Tapi teu kitu oge Kang Cuming, raos keneh sapertos ka akang. Kang Cuming pami hoyong nanaon kapanan tiasa ngagaleuh ku nyalira. Teh mal Mega Kancana bari mencrong kana beungeutna si Cuming. Neng mah kumaha ari nanaon teh make jeung hoyong si Kakang segala rupa. Tos punggung akang mah ripuh Neng kulingan sakurna tak munak kapuguh teu sakola kapungkurna akang mah kolot jalma teu gadung matak sare deui. Tong Neng tong hoyong siga akang ceuk si Cuming. Ari Mega Kancana maena bati imut we ngabandungan kana caritana si Cuming sarupa kitu teh. Kumaha nah tos teu capek deui ayeuna mah Pak ceuk Somad kadenge nyaritakeun jadi bapana nu keur diuk disagigireun si Cuming. Henteu jang hayu atuh bisi rek tuluy ngareureuh deui mah teh mal Mang Saudi. Muhun mangapa Nyai hayu urang ngawitan mapah deui ayeuna mah kumargi tos cekap rareureuhna ceuk Somad nyarita ka Mega Kancana. Muhun mangga Kang pami tos teu cara rape mah. Teh mal Mega Kancana bari cangkat tina diukna. Muhun hayu atuh ceuk Somad bari maena oge cangkat tina diukna. Anggeus kabeh narangtung Mega Kancana mimiti leumpang deui dituturkeun ku nu tiluan. Mapai jalan satapak anu aya di eta leuweung bari dipirig ku recetna sora manuk jeung sora sasatoan anu sejena sabangsaning sora monyet, surili, lutung nu keur sing kalayun dina salureun tatangkalan. Sakapeung sok rajeun kadenge sora bagong bari jeung sing sruntul tina jero rungkun. Beuki jero kaayaan di eta leuweung malah tamah beuki geuman wae. Sigana teh lamun sosoranganan wae mah ngahaja datangna ka dinya geus tangtu
moal aya nu wani asup panon poe anu aya di tebeh kulon geus teu temong deui ayeuna mah asup kana panyumputanana nu ayangan kari cahya layung nu ngahibaran ka sapangeusina eta tempat. Teu lila ti harita gog mega kancana jeung anu sejenna aranjog ka hiji gunung anu lumayan gede eta gunung teh. Reg mega kancana ngaraneg heula tuluy kadenge mana nyarita ka Somad. Tah ieu gunungna teh Kang, anu tadi ku abdi dicarioskeun ka akang teh ya. Hartosna pamitos aya di dieu mah lampahna urang teh tos teu pati tebih teuing ka tempat abdina Kang. Alam abdi ayana di sapengkeureunana ieu gunung. Cek mega kancana nyarita ka Somad. Kitu nya Nyai. Jantan alamna Nyai sareng sepuh Nyai pon kitu di anu sanesna teh. Ayana di sapengkeureunana ieu gunung. Tah pamitos kieu. Ayana bade teras ka mana? Kumargi teh aya jalan geuningan katawisna ku akang mah Nyai. Cek Somad. Ayeuna mah urang kedah tiasa ngalangkungan ka ieu gunung. Kumargi teh aya di jalan ka nu sanesna mah. Tah engke pamitos tiasa ngalangkungan ieu gunung. Neme ti dinya bakal katinggal aya hiji nagara anu lumayan ageung. Tah di dinya tempat abdi mah Kang. Cek mega kancana. Muhun mangga pami kitu mah Nyai. Keun akang nu ti payun mapana tuh. Urang bari tutuhan heula kakayon sareng cukut anu pajuliwetna sapados raos ngalangkungna. Cek Somad. Muhun mangga Kang. Tema mega kancana. Geus kitu Somad pindah ka hareup. Sarepet luas bedogna. Tuluy nutuhan heula regang kai jeung jukut nu ngaharalangan ka maranehna. Si Cuming jeung Mang Sahudi sarua marehna oge. Biluna rutuhan heula regang-regang kai anu maralang halangan kana jajalaneun. Lumayan hese naik-naik ka eta gunung teh. Sabab eta gunung tara pisan kasabaku jalma. Jadi teu matak aneh lamun tatangkalan jeung sakabeh sasatoan anu araya di dinya masih wareuteuh keneh kabeh ge. Teu lila ti harita reup kaayaan di saluhureun gunung mimiti poek. Tayeuhna wae mangsa beurang geus kasilih ku wanci peuting. Ari nu opatan sanajan nya ge wanci teh geus maju ka poek, maranehna tetep teu eureun. Tuluy ngaksruk ka luhur gunung. Kacape mah geus teu diwaro sigana teh. Sabab ku hayangna bubur nepi ka tempatna mega kancana. Sanajan nya ge bari jeung hese beleke hayangna bisa naik jeung turuna ka eta gunung teh. Tapi ari ku tuluy-tuluyan mah dikeureuyeuf jeung diakalan. Teu buru ngantukna mah. Harita kira wanci tengah peuting Somad jeung anu sejenna geus araya deui di satukangan eta gunung. Tuluy tarurun ka handap ka tempat anu rada datar. Renghap anu tiluan narik napas jerona kituna teh. Bajeng sing haregak. Tayeuhna wae cape meureunan. Kesang ngoprot maseuhan sawak-awak. Sanggeus rada lalarutina kacarapena. Pok Somad kadenge mana nyarita ka mega kancana. Nyai, napalih mana kerajaanana sepuh Nyaina teh? Cek Somad bari ngaret ka mega kancana. Keur nangtung di beh kencaeun manehna. Hayu ayeuna mah urang marapah deui ka payun weh Kang. Tembal mega kancana. Muhun mangga Nyai. Cek Somad bari ngalengkahkeun deui sukuna. Lempang di jalan satapak dituturkeun ku si Cuming jeung Mang Sahudi. Jalan nu keur disorang ku Somad jeung anu sejenna ayeuna mah rada lalega. Teu kawas tadi heureun usik. Kenca jeung katuhuna jalan dipinuhan ku tangkal kai anu jaluk-juk jarangkung gede.
Sanggeus menang seberah lila lalempangna. Reg mega kancana manehna katenya ngaraneg. Tuluy nyarita ka Somad. Kang, tinggal itu anu aya di payuneun urang. Tak eta kerajaanna sepuh abdi teh. Cek mega kancana. Bari curugna, sabari curug katuhuna nunjuk ka hareup. Breh ku Somad jeung anu sajana katempo. Lamun dihareupeun jalan nu rek disorang ku marahna teh aya hiji karajaan anu kacida megahna. Wawangunan anu araya di eta tempat meni caruju lo kaluhur. Dipapaes ku Mas Inten Berlian. Hurung herang matak pikabitaeun jeung matak serab katenyona. Ari dipusir dayeuh eta karajaan. Ti jauhna keneh katenyo aya wangunan, aya hiji wangunan anu panggedena. Sing horeng eta wangunan teh istana karatona raja jeung ratu anu ngawasa ka eta tempat. Jalan-jalan anu ada di dinya menipung blong, ngapulungbung, but-bet kaditu kadieu. Rarsik, rejeng daun salemar-lemar acan cek babasaanna mah. Ari nu matak jadi heran keur Somad jeung Mang Sahudi pon kitu deui si Cuming. Langit anu aya di saluhureun eta karajaan geus tuning cang katanyona teh henteu poek. Teu kawas di alam manusia anu ayeuna keur dicicingan ku Somad jeung anu liana. Teu lila pok Somad kadenge nyarita ka mega kancana. Nyai, dupi itu anu ayeuna aya di payuneun urang sadayana teh. Nah leres. Eta teh kerajaan anu sepuh Nyai. Cek Somad nanya ka mega kancana nu keur nangtung di bekencangan manehna. Muhun Kang, eta teh kerajaan anu sepuh abdi. Nya di dieu pisan. Palingihanana abdi salami ieu teh Kang. Tah kitu. Temal mega kancana dari neuteup kana beungeutna Somad. Janten kitunya Nyai. Naingin habet benten geuningan sareng anu aya di dieu ayeuna di tempat taratihna urang. Kapanan pami di dieu mah nu sakieu poek mengklengna langit teh. Nanging ari di ditu mah geuningan becaang. Teu benten we sareng siang Nyai. Nati palih mana eta teh nyorotna panon poe. Geuningan teu katinggal ku akang mah. Cek Somad nanyakeun panon poe ka mega kancana. Manehna oge ngarasa teu ngarti ku nenyo kaayaan sarupa kitu mah. Tangtos benten Kang, moal sami sareng anu aya di alam akang. Kumargi alam nage benten kapanan. Atuh ieu anu ayeuna nuju di tarinca ku urang sadayana. Ieu mah kalebetna teh masih alamna akang keneh. Anu ayeuna nuju poe kaayaanana. Paminu itu mah alam abdi. Alam anu salamina caang. Kumargi tos kitu panginten kersana ti rumah kawasa. Sareng di dieu mah teu aya panon poe Kang. Nu aya mung caangna hungkul. Henteu sapertos di alam akang. Anu sagala rupina kedah disarengan wae sareng wujudna. Kumargi alam akang mah disebatna oge alam wujud. Benten sareng alam abdi anu disebatna alam gaib. Janten pami di abdi mah teu salawasna kedah disarengan wae sareng wujudna. Tah kitu kumaha natos kahartos ku akang. Temal mega kancana. Janten kitunya Nyai. Mohon tos kahartos ayeuna mah tuh ku akang oge. Cek Somad. Nuhun pami tos kahartos mah. Tah ayeuna hayu urang teras lalebet we ka ditu Kang. Cek mega kancana. Mohon mangga Nyai. Temal Somad. Geus kitu anu opatan lalempang deui muru ka tempat anu dituduhkeun ku mega kancana. Bekililah anu opatan bekidarkeut wae lalempangna. Sanggeus ngan kari sababaraha lengkah deui ka hareup.
Somat jeung anu sejana katenyo namun dihareupeun jalan nu rek dilewatan ku maranehna teh. Di dinya aya gapura nu keur dijaragaan ku gulang-gulang nu samapta ku pakarangna. Sing pardega dihareup dina cangkeng kencana nyolek reng pedang beuteus seurik nengah gangsar kana taneuh. Leungeun katuhu nyepeng tombak. Ari dina leungeun kencana nyepeng tameng tina wesi baja. Awak calugjug jarangkung gede, aya we meureun 4 meteran wae mah jarangkungna teh. Barang kumaranehna kabireungeuh yen keur aya sabaraha urang jalma nu datang ka dinya. Salah saurang ti eta gulang-gulang katenyo aya nu nyampeurkeun ka mega kancana. Sanggeus aya dihareupeun mega kancana, tuluy eta gulang-gulang teh deku dina taneuh. Celok nyemah ka mega kancana, tana mere panghormatan keur jadi anak raja jeung ratuna. Bari pok kadenge manehna nyarita. Nyangakeun semah pangabaktos ka salira panyunan Gusti Putri nuhun, ceuk gulang-gulang. Katarima semah pangabakti ti anjeun gulang-gulang. Ayeuna kuring rek minta tulung ka anjeun. Pangmawakeun kuda kareta kancana ka dieu keur kuring jeung ieu tamu ti bangsa manusia. Tepikeun ku anjeun ka Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Lamun kuring ayeuna geus aya deui di dieu, rek tuluy ka karaton kitu. Cek mega kancana bari mere parentah ka gulang-gulang. Daulat Gusti, sumangga sagala rupi titah ti salira Gusti sudah dilaksanakeun kalayan diestokeun pisan nun. Temal gulang-gulang. Nya, nuhun gulang-gulang. Jug ayeuna mah geura cokot heula kuda kareta kancanana. Cek mega kancana. Daulat, sumangga Gusti. Temal gulang-gulang bari cangkat tina diukna. Geus kitu ngaleos jadinya ngadon ngacug-jug ka istana karajaan. Sanggeus ari sagigireun kuda tutunggangan manehna. Gulang-gulang mancat kana tonggong kudana. Geus kitu pretek kudu ditegarkeun ku manehna. Lompat di jalan anu berasna bisa parat ka istana karajaan. Teka catur lilana di jalan. Gulang-gulang harita geus anyog deui kaburuan hareup karaton tempat caricingna raja jeung nu jadi ratuna oge para kegedean istana karajaan. Jerut gulang-gulang turun tina saluhurun tonggong kuda. Tuluy leumpang asup ka jero karaton. Di jero kasampak aya raja jeung ratu anu nuju caralik dina kursi gading gilang kancana. Ari dibeh katuhuna raja aya patih jeung mantri anu nuju caralik dina kursi. Pon kitu deui para ponggawa nu keur sing medegah jeung abdi dalem anu sejena nu harita keur dariuk dihanap dihampak marbayaksa mayun kana jadi raja sareng ratuna. Sanggeus aya dihareupeun raja, gulang-gulang deku celok ana nyembah menjadi rajana bari pok kadenge nyarita. Nyangakeun sembah ka piunyuk ka panyunan salira Gusti Raja sareng Gusti Ratu nun, ceuk gulang-gulang. Katarima sama pangabakti ti anjeun ku kaulah gulang-gulang. Na aya naon? Anjeun ayeuna pangna datang ka dieu? Tema raja. Daulat Gusti, sim kuring dongkapna ka dieu. Teu aya sanes manggul piutus ti Gusti Putri Mega Kancana anu ayeuna nuju aya di tapal wates nagara kairing ku 3 urang bangsa manusia anu nuju bade kadariekeun saurang mah. Atuh kalih ti kitu sim kuring diutus ku Gusti Putri Mega Kancana piwarangnyana kuda kareta kancana kanggo tutunggangan anjeunna sareng anu sanesna. Kitu Gusti. Temal gulang-gulang. Kutante kitunya gulang-gulang. Ayeuna aya anak kaula Mega Kancana nu kairing ku bangsa manusia. Saur raja. Daulat Gusti, leres pisan nun.
temal gulang-gulang. Hanya syukur ari kitu mah. Juk, ayeuna cokot ku anjeun kuda kareta kancanana. Geura papageun ka ditu anak kaula. Saur raja. Daulat sumangga Gusti. Temal gulang-gulang. Celok mana nyemah deui. Geus kitu unur ti painun raja sareng ratu. Tuluy ngaleos tidinya kaluar ti karaton. Rek bejaan heula ka kusir. Sangkan mawakeun kuda kareta kancana. Ari raja sanggeusna gulang-gulang ngaleos tidinya. Pok anjeunna kadangu nyarios ka permaisurina. Anu nuju calik sagedengeun anjeunna. Dina, geuningan aya anak urang nu geus balik deui ka dieu. Bade barengan ku bangsa manusia menjarkeun teh. Poa eta manusia anu keur ka dieu teh. Calon anak urang teh. Ayo ayeuna mah. Geura parentahkeun ka para eman. Pikeun ngajamu ka anak urang jeung para tetamu anu sejenna. Kitu Dinda. Saur raja. Daulat Kakang, sumangga. Titah ti salira Kakang. Jadi estokeun pisan ku Dinda. Tema ratu. Geus kitu ratu merentahkeun ka para embana. Sangkan nyadiakeun sagala rupa kadaharan anu ngarareunna. Pikeun ngabageakeun ka mega kancana jeung anu sejenna. Atuh kaayaan harita di jero istana karajaan jadi haneuteun kudu ada di dinya. Norek nyarambut kana kadaratangan mega kancana jeung pada baturna. Para bonggawa kabeh ngapararis mimiti lawang karaton nempikeun ka gerbang hareup istana. Karpet permadani tina bahan sutra diamparkeun saparatna jalan anu aya di jero istana. Kecapkeun deui ayeuna mega kancana jeung somad pan kitu di anu sejenna. Sanggeus meunang sabaraha lila narungguan gulang-gulangna anu keur init heula ka istana. Teu lila ti harita gulang-gulang nu tadi katenyo geus balik deui ka dinya. Kairing ku kuda kareta kancana anu nuturkeun ti satukangeuna. Reg kuda kareta kancana ngaraneg. Jerut kusirna turun. Sanggeus aya di hareupeun mega kancana. Celok kusir nyemah ka mega kancana. Bari pok mana kadenge nyarita. Nyangakeun sama pangabaktos ka painun selera Gusti nuhun. Ceuk kusir. Katarima semah pangabakti ti anjeun paman. Temal mega kancana. Sumangga dihaturan linggih kana kareta kancana sun. Ceuk kusir. Nya, nuhun paman. Kang Somad, hayu. Ayeuna mah urang ngalebet heula kana kuda kareta kancanana. Ceuk mega kancana banyarita ka Somad. Muhun, mangga Nyai. Akang mah sareng anu sanesna. Sejangiringan wae kumaha saena Nyai. Temal Somad. Mad, ari senalna di lahan tong. Sababna meuni hurung herang kieu geuningan. Eta kareta kuda kancanana oge. Jeung jamana teh meuni jarang kung gede kieu nya di dieu mah. Ceuk si Cuming jeung satengah ngahareos kituna teh ka Somad. Sabab sieun kadengengeun ku kusir. Nya, memang jarang kung gede kabeh oge jelemana mah. Di dieu mah Ming. Geus we teu kudu dipikiran. Atuh eta senal pake we. Pira kurek di laan mah. Temal Somad. Nya, kajeuna tong ari kitu mah. Ceuk si Cuming. Anu opatan tuluy arasup kana kareta kancana. Sanggeus aya di jero kuda mimiti tegarkeun lalaunan ku kusirna. Keleyeung kuda kareta kancana mimiti laju lalaunan. Si Cuming harita keur diuk di jero. Itu sirikna rungah ringuh ditenan kana kaayaan sakabeh wangunan anu ada di dinya. Nu katenyona estuning matak pikabitaeun jeung pikabetaheun. Tiap wangunan anu kalewatan ku si Cuming jeung anu sejenna kabeh ge meuni hurung herang.
jika nu dilalapis ku emas inten berlian. Ajabana ti hurung herang teh jarangkung di wangunanana oge. Ari rahayatna anu area di dinya kabeh ge sarua jeung urang dina rupa jeung tangtunganana. Ngan anu ngampedakeun teh dina pangawakanana hungkul maranehna mah anu cerangkung gede. Pangawakana lalaki rata-rata nama jarangkungna teh aya we meureun 4 meter wae mah. Ari awena ngan sakur kilometeran. Kaayaan anu area di dinya geus tuning beda pisan jeung kaayaan anu area di lembur Cipedak. Sajeroning dina kareta kancana teh si Cuming mah ngan sakur gogodag jeung kumecrek nenyo kana kaayaan anu area di dinya teh. Malah mamang sahudi oge sarua manehna ngarasa kataji jeung aheng ku nenyo na kaayaan anu sarupa kitu. Kareta kancana nu keur ditarumpakan ku maranehna teu karasa harita geus aranjog deui ka hareupeun gerbang istana karajaan. Reg kuda kareta kancana ngaraneg. Cerut kusirna turun situ nyamperkeun kana panto kareta kancana. Tuluy mukakeun pantona. Di jero kareta mega kancana kaluar jeung anu sejena. Di hareupeun gerbang keneh disambut ku para eman anu ngangkorongkeun kembang kana beuheungna mega kancana jeung anu sejena. Geus kitu tuluy laleumpang ka jero istana. Lempang dina karpet permadani nus diauran ku kembang. Ari dikenca jeung katuhueuna rajeg ku para ponggawa nu mere panghormatan ka mega kancana. Atuh si Cuming nanyo kitu teh asa percaya asa henteu cenah. Malah maleumpangna oge asa napa ka henteu. Asa dina pangimpian cek rasaan mah. Teu lila kau mega kancana jeung anu liana geus aranyog ka hareupeun lawang karaton. Didinya kasampak tos aya raja sareng ratu pon kitu di kegedean istana anu sejena nu keur narangtung ngabarageakeun kana kadatanganna mega kancana. Sanggeus aya di hareupeun nu jadi kolotna. Cedok mega kancana nyembah nu jadi indung jeung bapana. Nyangakeun sembah kapi unyuk di salira putra kapainun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu, cek mega kancana. Atarima geulis mega kancana anak Rama. Syukur ayeuna anjeun geus pulang di ka dieu. Rama kacida bungahna. Tema raja. Mohon atur nuhun Rama, Cek mega kancana. Tahari ayeuna nasaha bangsa manusia nu keur dibawa ku putri ka dieu teh. Nah ieu teh calon hidup teh geulis. Terus raja ka mega kancana. Muhun Rama, anu ieu bebene abdi. Atuh nu ieu Ramana pamin hujina deui mah rencangna. Kitu panginten Kanjeng Rama. Tema mega kancana. Bagja tuh ari kitu mah. Bagja bangsa manusia. Nuhun. Aranjeun sakabeh aya nu geus daek datang ka dieu. Saur raja. Mohon sami-sami sun. Sim kuring sadayana oge ngahaturkeun nuhun pisan. Kumargi tos dialangkir ka dieu ku salira Gusti nun. Tema mangsa hudi. Nya. Sami-sami. Yap. Urang kajero heula. Ayeuna mah. Cek raja ajak kajero ka mangsa hudi jeung anu sejenna. Mega kancana mana tuluy ngararet ka soman bari pok nyarita. Hayu Kang, ayeuna mah urang kalebet heula. Ajak bapak sareng Kang Cuming. Cek mega kancana. Mohon mangga Nyai. Tema soman. Geus kitu anu opatan tuluy rarasup ka jero. Sanggeus araya di jero gek dariuk dina kursi. Anu dihareupna aya meja anu kacida gede na eta meja teh.
aya we meureun sagede lapang poli wae mah baraya. Ari dina saluhureun eta meja meninga para kumang rupa-rupa kadaharan anu ngaranna hungkul. Pon kitu deui bubuahan bangsaning jeruk, apel, anggur. Malah mah cau oge aya jeung paradag eta cau teh. Teu lila pok raja kadangu deui nyarita. Sok ayeuna mah urang ngaropi heula angguran. Da meunang capek aranjeun teh. Sabab geus talu mampan nu sakitu jarauhna. Keun wengke deui ngawangkong mah. Ayeuna mah sok geura diraraosan heula geura. Saur raja. Mohon, mangga Gusti ditampi nuhun. Temal Mang Sahudi. Nya, sok geura bapa. Diraraosan heula tah. Wala raja bari teras anjeunna oge nguyup heula caina. Ari si Cuming meunang mangarasa bingung nanyo kitu teh. Sabab nanyo cangkir nu dijieun tina bahan parungu. Nu geus dieusian ku cai menika cina gede jeung jangkungna. Pok si Cuming kadenge manehna nyarita sorangan. Wah, rek kumaha nginomna ieu teh? Icangkirna oge mani kuat ka sagede paliung kieu geuningan. Sugan mah bulang we meureunan. Lamun dilengur uing mah ba kuat ka galadek kieu atoh. Tapi area ku pantasna. Sabab dari marahna mah awakna oge jarangkung gede. Tapi sanajan nya ge kitu balageur geuningan kameh ge. Jadi bingung we ya keur ka uingna. Kudu kumaha nginomna nya. Cek si Cuming bari ngalieu ka Somad nu keur diuk tibeh kencangeun manehna. Aya naon Ming? Cek Somad nanya ka si Cuming bari ngareret ka manehna. Lain mah da kumaha nginomna ieu teh? Sababna kaangkat ke moal atoh. Wadahna ari urang-urang mah. Temal si Cuming. Teuing kuring ge bingung ieu teh Ming. Sabab benih karedeki geuningan wadahna oge. Keheula kuring rek nanyakeun ka Mega Kancana. Cek Somad bari tuluy ngareos ka Mega Kancana. Keur diuk tibeh kencangeun manehna. Nyai, akang teh bingung. Pomi nguyup caina na kedah kumaha. Kumargi ageng kieu geuningan cangkirna oge. Cek Somad. Ah, mohon, mangga. Engke antos sakedap Kang. Nami kaemutan ku abdi. Temal Mega Kancana bajeng rada nyerengeh. Sabab kareka pikir kumaha oge. Lamun Somad jeung anu sejenna mah awakna teh laleutik. Geus kitu Mega Kancana nyalukan ka Emban. Nu keur nangtung di dinya. Emban tuluy ngoloyong nyampeurkeun ka Mega Kancana. Sanggeus deukeut Emban diharewosan ku Mega Kancana. Emban unggul tanani ngarti. Geus kitu eta Emban teh ngaleos heula ka tukang. Teu lila geus balik deui ka dinya. Bari mawa cangkir jeung tekon geus dieusi ku cai tina bahan perak. Anu saukuran jeung anu aya di alam manusia. Tuluy diasongkeun kana opatan. Sok Kang, ayeuna mah tos digentos cangkir sareng tekona. Kantun dicicikeun we caina anu aya dina teko. Cek Mega Kancana. Mohon, mangga hatur nuhun Nyai. Embal Somad. Geus kitu manehna nyicikeun heula cai tina teko. Kana cangkir regot eta cai teh diinum. Aneh ongko cai teh herang. Tapi ari pas diinum mah meuni kareueut karasana teh amis. Siga lahang nu karek meunang nyadap. Nyai, geuningan meuni raos kieu cai teh. Karosna meuni amis kareueut. Cek Somad. Nuhun. Ari kitu nah kumaha kitu Kang? Temal Mega Kancana. Benten sareng nu aya di akang Nyai. Pami nu aya di akang mah cai herang kieu teh teu karaosna naon. Mung sakur tiis we panginten kana ti koro. Benten sareng anu aya di Nyai. Cek Somad.
Muhun kapanan saur abdi oge tadi. Alam akang mah benten sareng alam abdi. Janten tangtos aya bentena. Teh mahal mega kancana. Muhun Nyai. Nanging punten ieu teh bade aya nu ditaroskeun deui ku akang ka Nyai. Nu ti teh tadi teh acan kahartos keneh. Ari ku akang mah tah kitu Nyai. Ceuk Soman. Bade naroskeun naon Kang? Teh mahal mega kancana. Kieu Nyai. Sadayana jalmi anu area di dieu. Di Bandungan teh ku akang teh tadi. Sadayana oge teh anu alit. Boh istrina pon kitu di pamegetna. Ukuran salirana sadayana oge jarangkung ageng. Benten sareng akang. Tah nu janten patarosan akang teh. Nah geuningan Nyai mah bet alit sapatos akang. Benten sareng anu sanesna anu area di dieu Nyai. Ceuk Soman. Manehna ngebrehkeun ka panasaran hatena ka mega kancana. Sabab ari kumanehna mah can kaharti cenah. Nah ari nu sejenna mah jarangkung gede anu aya di alam mega kancana. Lamun dina manusia teh mah manusia raksasa. Sedangkeun ari mega kancana mah leutik. Siga manehna saukuran jeung jalma anu aya di alam manusia. Pok mega kancana kadenge nembalan. Kang, pami akang hoyong uninga mah. Abdi oge sami sareng aranjeunanana. Jarangkung ageng. Mung kumargi abdi mah nyaimbangkeun anjeun ka bangsa akang. Janten salera abdi dialitan sami sareng ukuran jami anu aya di alam akang. Kumargi pami abdi sareng anu saranesna mah tiasa ngarobih kana wujudna sewang-sewangan. Bade saageng kumaha atanapi bade saalit kumaha oge tiasa. Mungnya pami wujud abdi nu aslina mah nya kitu. Sami sareng anu ayeuna nuju area di dieu. Tah kitu Kang. Teh mahal mega kancana. Kitu nya Nyai. Janten Nyai oge tiasa ngagengan sapatos aranjeunna. Ceuk Soman. Muhun tangtos Kang. Kumargi wujud aslina abdi mah nya saageng kitu. Nah akang hoyong gitu ninggal kana jirimna abdi nu saageng kitu. Atuh panginten keteh kumaha bade ngawangkongna. Paminuju mapah sareng akang. Akang kedah seueur tanggah panginten ka abdi. Atuh abdi kedah seueur tungkul ka akang. Ceuk mega kancana bari tungtungan ku imut. Moh Nyai. Atos we Nyai mah ulah bade ngahageungan. Atuh kumaha panginten kena? Ceuk Soman bajang nyarengeh maena oge. Rengseng ngajamu para tatamu. Raja ngajak deui init ka hiji ruangan anu tepati jauh ti dinya. Didinya mah leuwih geunaheun tempatna teh. Sakabeh ruangan dipapaes ku emas inten berlian anu hurung herang. Keik raja sareng ratu caralik dina kursi. Mun kitu deui Somad jeung anu sejenna. Sangeus dariuk pok raja kadenge cacarios deui. Lain kieu ieu teh. Ayeuna kaula rek nanya ka anjeun, Bapa. Hari anjeun kira-kira nya tujuan. Lamun budak anjeun jek dikawinkeun jeung budak kaula. Nah teu kaberatan kitu. Sabab kapanan ari bangsa manusia mah leuwih mulia ti bangsa kami. Tah kumaha ceuk pamikiran anjeun ayeuna? Ceuk raja nanya ka mangsa hudi. Hatur nuhun sata-acan oge Gusti. Simkuring ayeuna darongkapna kadarieuna teh mending ngaraos bingah. Kumargi anu sakit di barageakeunana geuningan. Gasik ditampi hengal ditarima. Name salera Gusti tumaros ka abdi perkawis pun anak. Nah sakinten-kintenna abdi ngawidian ka pun anak pami bari ditikahkeun sareng putra salira. Ari kanggo abdi mah
Daya wagelana paminya teh mah tos jantan titik tulis kulak canggom bag jawak nepun anak kedah nikah sareng putra salira. Margi panginten mata kitu oge. Tos jantan katang tosanana ti nu kawasa. Rehna pun anak sareng putra ti salira teh kedah ngahiji ngalaki rabi ku carana kieu. Atuh name salira nyebatkeun perkawis kamuliaan. Ari kanggo abdi mah basa eta teh teu janten ukuran. Kumargi kamuliaanana hiji makhluk mah di sisi mantenna kapanan terus diuningakeun. Yen orang teh kedah ulas asih sareng papada makhlukna. Tah kitu we panginten. Pami nemutkeun emutan ti abdi mah. Nanging punten bilih lepat manun. Teh malah mangsa hudi. Bagja tuh anak itu mah. Kuring menangkeun besan ka anjeun teh Bapa. Sing horeng anjeun mah geus nepi ka lebah dinya. Nuhun atuh ari kitu mah. Saur raja bajeng katinggal rama-rahma pamunteuna. Bara Sunda mungsaki heula hancagara pandongeng dina jejer cariyos siluman oray bagian anu ka 32. Salo bagian anu ka 33 manawi pareng kumangsa jadi teraskeun deui dina waktos anu sami. Mangaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana nyuhunkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan mangsa ja pamih ti sadayana. Wilujeng kantun per mios.